Assalamualaikum Soleh Soleha. Tepang deui jeung Bunda Sasna di pangajaran Basa Sunda kelas genep. Ayeuna urang bade diajar kagiatan. Nah, kali ini kita akan belajar materi kegiatan. Kagiatan nyaeta usaha anu dipigawe seueur kagiatan anu tiasa dipigawe sapopoe. Aya kagiatan nu ngagunakeun waktu, tanaga, jeung biaya. Aya oge nu henteu, tapina kagiatan nu dipigawe kedahna kagiatan nu mangpaat. Kegiatan adalah usaha yang dikerjakan. Banyak kegiatan yang bisa dikerjakan sehari-hari. Ada kegiatan yang menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. Ada juga yang tidak. Tapinya, kegiatan yang dikerjakan harusnya kegiatan yang bermanfaat. Contohna maca. Seperti membaca. Maca mangrupakeun kagiatan nu seueur mangpaatna, antara lain nambihan pangaweuruh jeung pamahaman. Perbendaharaan sanggem, pangabisa nyerat, serta kreativitas. Membaca merupakan kegiatan yang banyak manfaatnya, antara lain menambah pengetahuan dan pemahaman, perbendaharaan kata, kemampuan menulis, serta kreativitas. Ngabandungan warta. Nambihan wawasan sarta kauningan, informasi anyar anu lumangsung di wewengkon serta negara lain. Terang segala rupa kejadian anu nuju atawa atos lumangsung. Menyimak berita, menambah wawasan serta pengetahuan. Informasi baru yang sedang berlangsung di suatu daerah atau negara lain, mengetahui segala rupa kejadian atau peristiwa yang sedang atau sudah berlangsung. Tatanen atau bercocok tanam. Mangpaat ti tatanen sae pisan, kanggo kreativitas fisik, ngaleungitkeun stres, kanggo lingkungan ngabantuan nyiptakeun udara bersih, sarta nambihan serepan cai dina taneuh. Manfaat dari bercocok tanam itu sangat bagus untuk aktivitas fisik, menghilangkan stres, dan juga untuk lingkungan, membantu menciptakan udara bersih, serta menambah serapan air di dalam tanah. Nyerat atau nulis. Mencatat atau menulis. Manfaat nyerat minangka pair pikiran ataupun rarasaan, ngaronjatkeun kreativitas, ngasah pangabisa nyerat, nguatkeun tanagi emut, serta minangka media diajar. Manfaat mencatat sebagai media untuk menuangkan pikiran ataupun perasaan, meningkatkan kreativitas, mengasah keterampilan menulis, menguatkan ingatan, serta sebagai media untuk belajar. Ayeuna urang maca wacana jeung milarian pokok-pokok pikiran tina wacana di handap ieu. Angga urang Bekasi, masyarakat di Kampung Angga kahirupanana tatanen, utamana sayuran nu umurna parendek kayaning bayem, salada, jeung kangkung. Kampung Angga kaliwatan ku irigasi anu ngabalukarkeun patali marga di Kampung Angga teu pati lancar. Dumeh kahalangan ku irigasi tea. Angga orang Bekasi, masyarakat di Kampung Angga kehidupannya bertani, terutama sayuran yang berumur pendek seperti bayam, selada, dan kangkung. Kampung Angga terlewati oleh irigasi yang mengakibatkan lalu lintas di Kampung Angga tidak begitu lancar karena terhalang oleh irigasi. Ku sabab kitu, masyarakat sakampung ngayakeun riungan anu diluluguan ku Katua RT. Pikeun nyawalakeun kumaha tarekahna sangkan patali marga jadi lancar. Dina riungan, Ketua RT Biantara. Dina Biantara tumaros ka Parta Pamilon. Kumaha lamun urang nyieun sasak, sakumna nu aya dina riungan satuju. Kalayan langsung disatujuan yen nyieun sasak teh baris dilaksanakeun dina poe Ahad nu bakal datang. Oleh sebab itu, masyarakat sekampung mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Ketua RT, guna merundingkan bagaimana usahanya
agar lalu lintas menjadi lancar. Pada pertemuan, Ketua RT berpidato. Dalam pidato bertanya kepada para peserta, bagaimana jika kita membuat jembatan? Semua yang hadir dalam pertemuan setuju, serta langsung disetujui bahwa membuat jembatan akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang. Dina poe Ahad anu geus ditangtukeun sakumna masyarakat, teu cacah, teu menak, teu budak, teu kolot, taya nu baha maranehna daratang ka tempat anu geus ditangtukeun. Aya nu mawa awi, kai, malahan aya nu ngagotong catang kalapa pikeun babantarna. Ari pakarang nu dibawa rupa-rupa, kayaning bedog, ragaji, kampak, palu, jeung pacul. Tapi aya oge nu teu mawa pakarang. Pada hari Minggu yang telah ditentukan, semua masyarakat, miskin dan kaya, anak-anak dan orang tua, tidak ada yang menolak. Mereka berdatangan ke tempat yang telah ditentukan. Ada yang membawa bambu, kayu, bahkan ada yang menggotong pohon kelapa untuk penyangganya. Kalau peralatan yang dibawa macam-macam, seperti golok, gergaji, kapak, palu, dan cangkul. Tapi ada pula yang tidak membawa peralatan. Samemeh prak digarawe, sesepuh kampung mingpin doa, naneda ka nu maha kawasa. Sangkan dina migawe pagaweana, langsur langsar jeung teu aya halangan nanaon. Sebelum mulai bekerja, ketua kampung memimpin doa, memohon pada Yang Maha Kuasa agar dalam mengerjakan pekerjaannya berjalan lancar dan tidak ada halangan apa-apa. Dina prakna gawe ketua RT cuhcih kaditu kadieu ngatur pancen ka masyarakat. Malah sakepeung mah dengan ukur ngatur, tapi milu ti hot-hat digawe. Ku sumanget sarta saregutna ngagawean, kira-kira tabu 11 sasak geus parele, antukna tata limarga teh jadi lancar. Dalam pelaksanaan bekerja, Ketua RT memberi petunjuk ke sana kemari, mengatur tugas pada masyarakat. Malah terkadang tidak hanya mengatur, tapi turut sibuk bekerja. Dengan semangat serta seriusnya pengerjaan, kira-kira pukul 11 jembatan telah selesai. Akhirnya lalu lintas menjadi lancar. Nah, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.